Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamisa juatan parantos di kameja redaksi Suinat. Kaping 23 Februari 2004. Simkuring masa majiman nubaris nadungikeun warta salamokna. Pemerintah Provinsi Jawa Barat jeung manggerak elemen masyarakat ngadeklarasikeun pemilu 2024 damai dina tagline Jabar anteng nyata aman keterampilan. Deklarasi ieu dilakonan di Gedung Merdeka Kota Bandung poe Sabtu 18 November 2020. Eta deklarasi dilakonan ku Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, Sekda Jawa Barat, anu ngawakilkan ASN, Inohong masyarakat tepi kawakilan perguruan luhur di sakuliahan Jawa Barat. Pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin ngajamin pemilu 2024 bakal dilakonan tepat waktu serta ASN TNI tur Polri tetap netral di dirina mingharep tahun 2024. Kalau di Jawa Barat anu lawan panyilimpangan atawa pasuala sajena pinasa kitu warta anu tiasa didugikeun ka payunan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa wilujeng tepang deui dina waktos ieu bakal dokong. Simkuring pungasa majima. Seja amit mundur, amit mungkun, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.